Kebrok kangge Raina panganten. Eta panganten ini kebrok kuku bari nyawer. Jadi model atuh. Jadi model gituan wae. Dek make sajak moal. Moal sombong. Jadi nampona. Anjir. Bener. Bener. Dengekeun. Sora. Lain kikian sate sawer. Pendekar joget. Wah icut, sok aja duitna, sok pohoan eta mah. Awas. Awas. Anjir. Asik. Aya. Bos mandi keluar, bos mandi.
sia teh lain pi duit tempoh heula bieu ti Wa Icun. Sok tempoh heula. Sabaraha? 1000. Paingan begang wae hirupna teh nya. Ngan mare-mare bu. Pepekeun ka omnya. Siap. Kembe ti aji mangke daya. Aya bos Pandi tenang. Bos Pandi. Mana Bos Pandi teh? Ih, aduh. Sia mah. Buka kacamata atuh. Deh. Tuh aya bos Pandi di payun. Oh, Aya. aya. Sip. Sipeun atuh ka dieu mah mun sia teh. Ka dieu, ka aing sok sip. Bos Pandi mah nyawer tarasa eutik. Kamari ge pangiupat pinu ka dieu saku teh atuh tah. Hah? Ku adonan baso ka dieu pinu. Lalawara teuing. Baru bos Pandi teh bos baso. Oh. Lain sia teh dibejarin ku kolot teh. Cek aing tong make nu hideung na kacamatan. Dah tah. Nah, deh. Jika dokter Boyke sumpah. Lah aing. Tah kitu we. Ame ketemu bos Pandi. Cing, nyungkeun dicek. Nah, tanu eta we. Turutan. Mana? So. Mana? Anjir. Mane insya Allah jadi pemborong. Amin. Sorang geus kieu mah nya. Matak ti ayeuna diajar ngelas nya. Sugana bisa nyieun baso. Cika bos Pandi. Nya, jauhnya. Ah, aing mah ka mana we? Sakali di. Tetepan kedah ka ditu. Ulah ka nureuneuh. Nureuneuh mah karek 7 bulan. Itu aya di gedengeunna aya bos Pandi. Leungeun ka hareup. Mana? Hop, sok. Mana? Nu kudu dipilih. Nu kudu di Ah, siapa? Dengekeun ai kolot keur ngomong. Iya. Biasa teh jogetna dua-dua. Biasa teh. Di dia. Nu joget di aja. Nu kudu dipilih. Nu kudu dipilih. Cing balik, mamun. Nu kudu dipilih. Sok. Nu kudu dipilih. Cek aing ge, nyeun budak tong beurang kieu tah balelol. Ciga aing, nyeun budak mah. Tidak hiji pan ripuh. Ampun bos. Nu kudu dipilih. Nu kudu dipilih. Kebaelah dihampura lah. Nah. Tak kade. Kang Damas cakep. Ya. Kang Damas cakep. Anyir. Yo anak lancek aing ge lamun tadi aku lalawara teuing. Lalawara. Siapnya. Siap. Ye, simpatisan Rusdi Oyak lalawara teuing. Kan bae bajuna oranye jeung biru ge jadi persahabatan. Kang Damas cakep. Kang Damas cakep. Make blaktuk sia teh. Ieu teh anak muhajat tong lalawara teuing sia teh. Sing atuh ulah pada dihira sok. Kang Damas cakep. Kang Damas cakep. Pengantin kira-kira cakep teu? Henteu mun teu nyawer mah. Dah. Ya dulur dewek. Rek ngajadog wae pengantin sia teh. Ai urang mah pan geus kolot nya, bisi pajarkeun teu mampu, ai budak mah kan bersih keneh. Sok, nah kira-kira na teu terenyuh. Rek ka dieu moal. Naik dah, nyokot kantong tingali. Pasti rek majar motor eta. Anjir, naik ke. Panganten cakep. Panganten cakep. Anjir, sok gancang namprak atuh ka ditu eta teh lanceuk aa gitu. Bekal teh sapoe 5.000 sok. Turutan, bekal teh sapoe 5.000. Jang. Sia teh ulah gede-gede teh nyepengan duit sok ka dieu ka Om. Eta kopi. Om, iya ge 100. Cilaka aing. Sia mah di papatahanna pi duit budak teh ah. Cicing ieu di mana yeuh? Ujung tang tung ting tung abi can hasil yeuh.
Apa nih kasep? Siapa hese bisa diajak ngalah duit teh? Apa nih cakep? Apa nih cakep? Tadi gege dengan apa nih teh nureuneuh bureuteu sok. Nureuneuh bureuteu. Untuk tengaringannya. Mana nu kudu dipilih? Dua. Hop. Ya di mana ya? Tong riweuh ya. Di mana ya? Aya nu nyanyi itu. Di mana ya? Ai. Kejeng make baju emas-emas. Bajaan saya teh panganten gitu Mahmud. Panganten. Siap. Hadia. Geus nyawer can? Entos. Atasnya. Siap. Hadia. Hari ieu dek nyawer moal. Duh, aing siap. Dua. Bingung. Satadina anu hiji keur sadangan. Lamun putus jeung manehna nu hiji jadi gantina. Aduh. Bingung. Milih hiji kumaha itu. Ya. Nadi kumaha itu milih ieu nu kagungan. Yo. Bener, dia raja samer. Dua-duaan biasa juga ini dua-dua biasa. Ampura we nyaanya. Mana nu kudu dipilih? Panganten cakep. Panganten cakep. Heeh. Anu hajat aing rugi nyebut cakep ka sia tah mah. Aya barang bere aing mah. Ieu. Kala. Kenaon? Yo panganten hiji deui mana? Heeh. Pengantin bener mana mah keduaan sia teh ieu tujuan. Ya pengantin lain. Sok aku lain. Ya. Terus ieu keluarga di mana tuh? Nganah ya abdi. Kemana pengantin? Gerana. Mana panganten istri bener teh. Hop. Ieu duit bisi maruragan mending pihampikeun ka om atuh. Ari sia nyaho di kana duit mending hese. Dua.